Maneh 22. tah ayeuna umur 22 teh maneh teh kudu meujeuhna naon kitu kudu meujeuhna nyieun ilmu neangan ilmu da engke lamun geus umur 40 ka ditu mah geus lain kudu neangan ilmu waktuna make dina rumah tangga ulah rek neangan duit ilmuna neangan heula tah maneh alus lah daek dilatih tah berarti dilatih tetap maneh teh berarti hirup teh di kampung. Tah hirup di kampung mah beda deui jeung hirup di kota. Hareup di kampung mah lamun hayang senang, hayang bahagia, hayang henteu hese dahareun, teu hese duit, jadi kudu usaha teh dua rupa. Usaha dagang jeung tani. Usaha ekonomi teh tani ge kudu bari jeung ekonomi carana. Tah maneh ku abah ieu dilatih. Tah dilatih tentang masalah pertanian tah ieu cara melakui kieu tah melakui tah ke ieu nya panteula dilatih tah ieu saminggu sakali tah akarna heuwih teh dirabut kitukeun tah dibukakeun carana rul tah dibukakeun kieu lamun aya bala bari dikored kitu tah rul carana teh tah jadi engke maneh geus nyaho tentang ilmu cara melakui, cara melak sampo, cara melak pare. Jadi teh waktuna make engke mah geus rumah tangga mah lain kudu neangan ilmu nya. Tah, berarti engke geus beres ieu urang tuluykeun deui maneh berarti arwah teh dilatih dagang deui. Pan tadi cek abah judulna kudu tani jeung dagang tah kabeh oge tani kudu make ilmuna. Ayeuna dagang kudu make ilmuna. Tah dina dunia maya ge dina Facebook kudu make ilmu. Carana lamun teu make ilmu mah engke moal puguh. Tah alus maneh ayeuna hirup di kampung nya ulah sakadar ngandalkeun dagang, ulah komo bari kuli bungkul mah. Da sok aya babasan kieu cenah lamun kuli tani mah sok timbul daki, lamun dagang sok timbul hutang. Tah ulah nepi ka tani timbul daki dagang timbul hutang ayeuna kuli tinggang timbul capek nyari cangkeng tah disiapkeun teh ilmuna siap. Tah ieu teh budak teh pamirsa ku abah ieu dilatih sina disiapkeun nyieun ilmu ayeuna samemeh rumah tangga keur umur masih keneh remaja. Dan ke mah geus 40 ka ditu mah lain kudu neangan ilmu geus siap pake. Rumah tangga teh meureun kudu geus siap pake ngaladuit teh geus tanaga boga keahlian geus aya nya. Maneh karising getol we lah. Diajarna ayeuna mumpung abah aya umur, abah mumpung jagjag, da batur mah can pugu daekeun ngalatih. Maneh mah dibere udud ongkoh dibere dahar ongkoh batur mah mayar neangan ilmu teh. Komo kuliah mah tak kitu ulul nya. Sing getol we lah. Hatur nuhun.